Assalamualaikum, tepangkeun nami abdi Pebi Padilah kelas 10 MP hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun Sumur Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan kadayeuh Bandung. Sumur Bandung rahayuning dayeuh Bandung. Bandung 25 Mei 1811 Raden Adipati Wiranata Kusumah. Kawasan teu loba anu apal kana tulisan dina luhur eta tulisan teh mangrupana prasasti nu jadi titi bangsa ayana Sumur Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho, boh ku urang Bandungna sorangan, boh ku urang ti luar Bandung. Sumur Bandung teh perenahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranata Kusumah dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge Masjid Agung, Pendopo Bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh perenahna di tukangan kantor PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur Bandung, atawa kurang leuwih 100 meter weteuneun alun-alun Bandung, turupa gedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Perenahna memang rada nyingkir lantaran kahalangan ku gedeng PLN, padahal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pangkus Kusnadi anu nyepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina taun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu, cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua, Raden Adipati Wiranata Kusumah harita samulihna ti Subang kairing ku para punggawa. Raden Adipati Wiranata Kusumah reus di hiji leuweung anu dipika maksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung tea. Bakat kunahna kawawuh tos jengker di tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusumah nyarandekeun sarirana kana hiji tangkal gede. Teu kanu dicandakna ditancepkeun kana taneuh lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para punggawa setiana. Kira-kira menang sapanyepahan Raden Adipati Wiranata Kusumah lugay ngadeg teras nyabut tetekeunna barang teteken dicabut tina urut teteken tea ngaburial cai. Cek ujaring carita salesa urang punggawa nu gambaran geuning tina tilas teteken teh kaluar cai. Dupi eta cai naon? Nya eta cai Sumur Bandung. Cai nyusul jaganing kitu bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung. Waleur Raden Adipati Wiranata Kusumah satuluyna cenah kasakler Raden Adipati Wiranata Kusumah nu jelas henteu samanea. Dina waktu sapeuting urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya nu apal kalayanan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaaheungan Sumur Bandung teh baheula nepi ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu pangarukan ku cai Solokan Cikapundung nu aya wetaneunana tur kawates ku tembok gedong PLN. Cisumur Bandung carebrang herang. Lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah, kudu tertib jeung timbak ku jalmana anu dipercaya ku sesepuh harita. Pangkus Kusnadi tea atawa jalma anu geus biasa timbana ember leutik disambul ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Watak kudu bersih, awak kudu bersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung tur
cai katinggal cai sok diparentah kudu wudu heula kaharti kitu nama lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian teh eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang hehewatan ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempa cenah tinggal ngadagoan akibatna kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu we kudu diapara dimumule tur diwanohkeun kabarea ieu haluyu jeung Peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sejarah dan benda keperbukaan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apalamun di saboderen gedung PLN dekat alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sejarah Bandung, malah duh kakumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN, boa-boa bakal jadi situs nu daya ajenna.